Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Faisal Rizky. Saya Ajis. Masih di dunia waras. Rumah ini dikenal angker. Rumah ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya selama 1 hari. Di sini banyak sosok-sosok makhluk yang tak kasat hidup, membuka peserta uji nyali kita untuk bertahan di tempat ini. Nah ini rumah udah ditinggal pemiliknya selama 1 hari ya. Ini udah gini itu, udah kayunya juga udah hampir copok gitu ya. Coba Jis, saya penasaran dengan ruangan ini. Coba cek energi yang ada di sini gitu gimana tuh. Astagfirullahaladzim, kan belum juga di ini. Energi di sini sangat kuat. Ini sosok apa yang tadi lempar-lempar itu? Di sini sosok Juri ke atasnya. juri ke atas. Juri ke atas juga namanya mah. Dia juga mau kelaparan. Kelaparan. Coba Cek, Jis, we. cek. Tong tarik teuing. Tong ieu teuing, ieu energina lebar kerengke ieu. Sia kalah kasurupan. Eling. Ini coba bener yang bener. Oke guys ya. Ini dukunya cukup energinya sangat kuat ya, Sangat memancing ini. Aura saya. Coba. Pengen membuktikan gitu reaksi yang ada di sini gimana, coba dimunculkan atau suara atau apa gitu. Kita munculkan ya. Oke. Keluar. Astagfirullahaladzim. Itu Itu suara ini apa? punuk saya sangat cucukan gitu. Suara apa tadi itu? Sepertinya kayak Sepertinya itu kayak sosok ini apa? minum Apa? gibar. Ya pokoknya mah itulah pemirsa ya. Ya. Oke, sekarang waktunya sudah tepat ya untuk melakukan uji nyali. Kita langsung sambung aja dengan peserta uji nyali yang pertama, oke? Joseph Andreawan, pria berdarah Indonesia Spanyol, umur 20 tahun, ingin menantang rasa takut yang ada di dalam diri ibunya. Minta lilinnya. Nanti saya tidak akan jauh dari sini ya. Saya akan pantau di Bandung di sana. Guys, kita akan pantau. Oke, ini Kang kameranya. Oke, langsung saja ya. Oke, bentar. Saya rasakan pintu itu nutup sendiri dan saya pusing. Banyak suara-suara, ada suara rintihan yang unik gitu anjir. Allahu Akbar. Suara naon eta anjir. Eta anjir. Mana arahnya? Anjir, di sana. Muring kakinya, euy. Saya nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Pak, saya nyerah, Pak. Oke. Pak, saya nyerah. Tadi cerita ini belum dinetralisir dulu ini soakeun. Terus lah. Pak, iya panas, Pak. Aduh. Cager. Aduh. Ya, cager. Oke, sekarang coba ceritain tadi ada apa aja. Tadi, Pak, saya rasakan pengalaman saya, Pak, pertama kali, Pak. Oh, di sebelah mana tadi? Di sebelah mana? Di sebelah situ sih pintu nutup sorangan, Pak. Oh, mungkin yang tadi kamu reaksi yang bak gitu ya. Nama Pasti di eta sana. Macan biskuit. Macam biskuit. Mana tadi? Jajang Nurjaman, pria berdarah macan ini menantang sosok-sosok yang ada di sekitaran sini.
Inilah Jajang Rambo. Oke, Gunung Halu. Peserta kedua nggak siap? Kang Jess, siap. Dunia terbalik. Selain terbalik dunia naon kabarnya? Waras. Dunia waras, ayo tinggalkan nya. Selamat berjuang. Siap. Ya mah ini naon eta? Aduh, Astagfirullahaladzim eta. Anjing apa? Tanyaan itu mana ya? Gimana ya? Kalau mana ganggu di dia. Siang nggak ganggu naon, siang nggak ganggu mah kehead. Ih, tanyaan atuh goblok. Anjing teh kegena-gena diu. Apaan siang mah jeung asup ka dieu tuh gatan. Oh, di dia tuh diusik wae. Diusik. Siang dawa konser di dieu mah. Oh, da kegena Bisa kali pencetan kehead ubaran. Tadi kegena kali sih ku aing. Yang ngaran teh saha? Ngaran saha? Uken. Kasar mah jalan ya nama kerajaan baheula ieu. Wah, deung dina mah ieu mah. Keluar mal yuk. Ah, henteu. Wah, keluar yuk. Anjing diganggu aing. Aing mah di kumaha ieu pesanana? Di jodohin. Sia anjing teh ngelo di ah. Eta ieu mah ieu segala baturan antepkeun. Siapa di sini? Oh, dong teh ngelo ah. Jadi gelut mah. Antepkeun. aing di luhur. Gedengekeun bae. Sia genah-genah ngopi di handap goblok. Ah, Carekan teh sia tinggal ieu. ngelo wae aing gena-gena teh. Ieu rupana naon ieu? Kuuk. Rupa naon ieu? Aing anu tadi kusaria di Garangguna bet musik ka dieu ha. Siluman kadal nu tadi. Aing siluman kadal nu di ditu. Tah goblok ieu siluman kadal teh. Teuing teu wawu. Sama kitu. Sia teu wawuh ka aing. Teuing Goblok sia ulah cicing deui di dieu ha. Tah sia kan. Laut itu cara nama. Telucok. Cok, ilmu anjing rek taruh euy. Ya lah euy. Cok, ngadu ilmu ieu mah. Dari jurus tepak bau langsung. Anjing, tepak bau. Tapi ya kan. Kamar aja, kamar ini. Kamar ini. Rangguk aing. Ya, jangan lain. Mun kan. Kumaha cing caritakeun tadi pengalaman nu tadi? Tino mani jadi tuani ena mah. Aya naon wae cenah tadi? Videonya nu bolong dia kalau ngewe. Hah? Nu bolong teh teh. Oh, wengkelo eta mah. Bolong ngewe. Juri kadal. Heeh. Ajang teh tadi pas keur teh sadar teh Henteu atuh. nya ada jurig lagi cicingna di dulu yang tai tadi teh. Biasa mah ngetek ieu. tadi. Dinu sirah teu beunang, lepunuk teu beunang. Tadi aya babaturana tuh ngakajeleng ka asup ka peserta pertama tadi. Oh. Mana teh gelut tadi teh di itu di WFC. Oke. Nginum heula we enak. Heeh, haus ieu. Ya caritakeun belah ditu we. Tadi nu ka belah ditu lempang geuning colat cileug aya naon cenah. Teuing teh da. Ah, teu mah. Tuyul da lompatan anjing di depan. Wah, tuyul di dia tadi Oh, iya, loba. Itu macan biskuitnya. Biskuit we kamari. Pesan tuh dan kareueung ieu teh. Nginum heula capek. Nginum heula capek. Capek ieu cenah aing kumaha. Kita mah dukun di dieu. Oh, pantes. Bieu pas kageter lilin dia kumaha? Gituan nih. Beratna anjing. Las aya pikiranna. Las eueuh ting ka mana? Si ngomong orang nya we ditu ieu. Kang Jess, nya ayeuna beuki peuting teh kalah beuki edan heuh. Kararuateun ya nama, lemah iman. Sia mah paribasa we lemah imannya. Ayeuna mah orang sambung we peserta katilu cenah ieu datang jauh-jauh cenah. Mending langsung we lah ayeuna geus peuting tuh, geus jam 2 ayeuna. Geroana teh sok ya. Kadieu Jang, oke Jang. Jang, kadieu Jang. Tah, kali peserta aing. Yeuh. Tong borah nu kieu nya. Yo ge kabur na babangeusna. Sieun deui lah.
Salam. Kenalkan nama Abi Ramdan. Ramdan, cenah. Di mana? Di Nutug gitu. Di mana? Kutub. Di Kutub cenah anjir cenah. Motivasi ngiluan ieu naon cenah? Hanya hayang ieu we Yang naon? yang raramean we lah. Heeh, sugane dia menang lonte nya. Balik mana menang oleh-oleh. Mun Oke, langsung we lah. Ieu aya lilin nya. Pengan. Tah. Isu warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa like, komen dan subscribe dengan ini. sok we lah. Ieu cigana menang tang ieu. Bukan bisa sih. Boga yang coba heula. Jagoan. Terharu aja. Siap. Goblok Ustaz teh ribu. Karunya we, karunya sia. Geus wae teh urang keluarkeun. Yo, baik ku aing tanya nya, ngaran saha na ngaran? Tenang. Ucup. Si anjing geuring ngaran Ucup sia. Aya geuninnya di dunia jin ucup. Ucup pedog lain. Siti Korong. Lain. Mana maut di mana? Dirinya Kunaon mautna? kerap. Sia mah meureun anjing. Mojay nya mah jeung Mojay cigana mah heuh. Sia asup ka jelema yek naon atuh? Ya keganggu ya. Ngomong atuh sia aing teh nanya. Erek naon asup ka jam teh? Ngaganggu jeung mana? Oh, jelema ieu mah karek datang. Ripuh mana mah? Keluar mah. Ya komo. Sia mah cangkelnya. Bisa ini keluar, Pak. Maya tepkeun anjing kan. Sok keluar sorangan. Ya keluar sorangan. Sok. Itu tinggal tali nyelap di nu kelek tinggal di. Anjing bisa kan. Nyali. Lila jis. Anjing. Tajis. Was. Eta cakot deui. Jis. Kenapa? Pican. Kenapa dia? Oh, itu mah oke pican. Pican geus. Jis. Keluar sok siawan yuk ka dieu. Ya. Kamera menangkapnya itu adalah sok pocong. Saya tidak kuat untuk melihatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pocongnya. Betul-betul. Bro. Ini. Iya saha ieu? Aing mau. Mau ti mana ieu? Aing mau biskuit di belah itu. Oh, nu tadi di belah itu? Heeh. Saya rek naraon ke dari. Nu nimbulan Ya, tadi punten, punten ieu. Urang aing ngiring ngarebong di dieu kemae. Entong. Atuh. Sebenarnya mah baturan aing kaganggu. Saha? Ieu wilayah aing. Oh, ieu mah wilayah Haji Umar. Sia mah anya nyohonan wae. Aing jadi tiba heula. Aing ge tiba heula di dieu teu sombong. Kela, mah gitu juri kan udah diheureukeun. Aya namanya mana wih heuh? Heeh, kembali. Boga ongkos teu? Teu boga aing. Allah. Aya kene. Bener atuh bang boga ilmu teh. Goblok sadar Aing kawal. Aing mah. Ye cepengan kamera. Kamera lilin. Hayang kopi aing mah. Sarua hayang. Udud naon ke aing. Yang udud. Hayang udud aing. Oh kopi nakeun bae lah. Super kemae super. Kan bae lah naon we sok. Kena yang udud dia koal. Ieu kulilin nyeunetna bae kulilin. Kan bae lah. Digula. Aing atuh. Ye udud. Udud. Cing matu cekelna tuh. Cenah tuh. Tah, ini udud geus. Enak cing naon deui? Macan udud. Geus ayeuna mah aman. Mana kamarana ayeuna? Ya, aya nama ulin beuteung haja jeung barudak ka dieu teh naon? Teu naon asal tong naganggu. Bieu mah marana naganggu teu pamitan heula jeung aing. Sia, ganggu mah pan gudo-gudo gerbro kehet. Aduh.
Aduh, tuh nah. barang langkit tuh Pak. Enak kopina eta eueuh kumaha tuh? Kan bae lah uduna ge syukur. Iya juring ti mah. Emang linggih ti mana linggih? Aing ti dieu tiba heula ge pan cik aing tadi ti dieu. Aing pan di dieu teu sombong anjir. Aing tiba heula ieu di dieu. Saya mah weuh karunya ka anu awakna ieu nya. Nya sok wae. Cara kok dia geuna tuh? Saya sepulah sirup deui. Ya mah liar kieu. Ngeunah geus. Ngeunah nya ngaranna uduh. Geus. Mang weuh nya. Nya. Sok bisa kesarangan tuh? Bisa. Oh, sok. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsanya ieu teh mangrupakeun video parodi nya. Jadi ngan saukur hiburan, heuh, ieu mah saukur hiburan gitu nya. Hapunten milih aya kata-kata anu kasar nya. Tonton terus unggal malam Jumaah nya konten-konten horor seperti kieu tapi komedi gitu nya. Mun hayang lalajop film komedi Sunda berarti di-uploadna poe naon cenah barudak? Malam Minggu nya. Tong hilap nya like komen jeung subscribe sok kumaha aya tambahan man. Aya susah gitu. Oh geus saya langsung nya. Langsung. Langsung wae, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.